anjing daang aing kumaha daang. Pinjem ka saha? Tuh anjing. Si itu geus diinjem, ieu geus diinjem. 4 orang diinjem magan dia anak kumaha masih cara pulang duit anjing riut belum. Asik. Rame. Budak tah. Oh si Okem. Em. Oi, saya sing wae kenal udah boga duit ya. Aing kepikiran euy, si itu aing tadi nagih-nagih wae. Saha? Mang Betok tadi didinya tah. Si aing teh ngejam duit 200.000 kamari janjina isukan. Oh, aing boga ide. Naon? Emok we. Emok. Tah setahun aku mah tah. Bisa jangan lah. Pasaratanna naon wae? Ya ieu kakak tukang KTP Di Mang Emokna siapa teh? Apa? Oh heeh. Ayo. Ketungke kedeng. Mana? Capek. Kayak tadi kan. Heeh, tahan santai lah. Omang kata tuh baterai karungnya. Heuh aing carikan nama Mang itu wae. Ayo. Ay karunya sih Tasya lah. Aing nyangan Bang Emokna ka mana? Aya di ditu kalau Oh, ya ngomong-ngomong. Anyok gitu Bang Emokna. nyaho aing Oh, cuma teh sekitar. masaratanna. Kedeng aing apa pajat? Hah? Oh di dinya. Kedeng. Kan telepon. Di ditu cenah ayo. Oh, ayo. Neangan nasabah ka mana deui nya? Geus saminggu can mana kene nasabah. Kamari di gang itu aya nu nelpon ka urang da. Sapareka gang itu. Gang mana nya? Gang itu kan anu biasa kumpul kayak gini. Oh nya. Halo. Assalamualaikum. Oh nya, iya Abi. Di Mitra BPN Sareueul. Nya. Ibu apa Bapak ieu? Oh nya Bapak. Ayo Abi balik ke rumah sekalian survei nya. Oh nya. Atur nuhun. Tah, kebenaran ja. Lain. Penyaw sih ya Iya eta. kedeng teh tadi anu emok lain. Nya. Oh. Saha emang anu Iya. Iya urang. Nah, eta. Iya. Bangkrut cenah mararap. Ya, jual. Ya biasa, di mana ini nak? Oh, ini tuh tempat diukir ya. Bumina di mana emang? Bumina iya ta Bumina. Oh, saya langsung ngobrol di itu nya. Tanya. Ayo bios. Bumina teh sok cari cari. Sok calik mangga ayo. Iya teh sareng saha Bapak. Bapak Okem. Jadi iya teh. Iya. Abi opatan dek ngajukan Bang Emok teh. Aing rambut sabaraha? Berapa? 20. Jadi 20 juta sewang teh. Oh, jadi totalnya 80 juta nya. Nya. Nah, jadi kieu Pak, lamun di maon teh persyaratan aku lengkap. Persyaratan naon wae? Persyaratanna seperti biasa KTP, sakanya wajib. Nah, terus aya deui persyaratan sejenna. Sanggup kan ieu minjemna gede, pirang jaminan naon. Nggak sanggup bae ke BA sih meureun. Oh, itu bea. Arek kan anu masakna tuh. Teh kuronto gue teh kajen. Ieu kumaha? Badena paling 2 minggu cairna. Ayo masang pengirim mah. Nah. Sing kemarin bukan angkanya. Kumaha Pak? Bapak setuju? Persyaratan KB positif, tapi di Bank Emok mah teu aya dana talang. Telat bara poin kamu teu meunang. Mau jadi dana cenah maya lain talang. Nya di dieu mah sabab aya janjina, lain janji suci nya. Janji suci mah tuh jeung si Eneng kan janji suci. Jadi palsu. Mah, jadi teh jadi gas. Emang aya dipakai Pakai masang togel. gede-gede tuh ingat tuh masang togel nu sakitu. Tuh nya kayak menang kan bisa nyeuni mah gede. Ih, Bisa. Teh kedap teh kajen sila teh. sila. Sila. Oh iya. Sok mangga. Cangkel emok wae. Anjir. Jadina cairna 2 mingguan deui tah isukan teh aya survei deui gitu. Mah 2 minggu kajian teh. Udah gating. Saminggu tiasa teh. Ya iya kan minjemna gede. Nawar teh kan bisa saleting. Kudu sakedeung.
atunya kamu nawa atuh. Itu can biasa tuh. Mana biasakeun atuh teh. Teu lamun misalkan tadi pas dijelaskeun, kumaha 1 jun teh sararea. Cuma juga setuju lah. Jadi kieu ya. Jadi ieu kan kudu aya pemulirna heula. Jadi si bapak jeung bapak sejenna gitu. Kudu ngisian heula perjanjianna. Oh. Jadi ku abi ditulisin heula nya. Nya. Oke. Okem. Oke ya. Peminjamanna 10. peminjaman 50 juta. 20 juta. Nah, itu jangka waktuna biasa namanya menjadi kieu teh 2 tahun. Sanggup teu. Sanggupnya. Sanggup. Kamu teh sanggup daek imahna ka ieu. Daek. Asli. Teh tong imah tuh teh. Naon atuh? Sampai dah. Tadi selesai mah. Ya lamun ieu sanggup. Sampai dia bapak tanda tangan. Jawab tantangan. Tanda tangan di dia. Nah, nanti bapaknya satu. Ya, setuju. Kalau itu kan bapak saya ngaranna Haji Batok. Haji Batuk. Nama Haji nya Bang Emo. Bagus. Banget akunya. Teuing. Berarti Haji Batuk. Yang mana baraha? Cuman 20 juta. Nanti kudu sanggup setoran tiap bulanna. Sanggup ku beas. Ih, nya teh bisa tuh. Tanda tangan. Tanda tangan. Iya. Ya, Haji, tanda tangan Haji. Oh, tanda tangan. Lu murah di pulpen aja. Mana teh? Tanda tangan tah. Bisa euy. Tadi dia tah. Mana? Tanda tanganna di dinya. Oh, di Ah, dia. kita udah strip. Oke, mantap. Tahu tanda tangan Haji teh. Gila, Teh, geus teh. Sisa nu sebakan sabelah nanya. Coknya. Kangaranna. Bacok. Bacok. Buat Nyaman ih, sangganya. Penyembang 20 juta. 20 juta. Siap ya? Siap, Nah, gantung. sampai gerasal. Siap, Bu. San sudah ini. Nah, Tangan di dia. Tangan-tangan lagi di dia. gimana teh? Nah, iya, cok di tahan, strip cok di tahan. Gimana dia? Tengah foto. Yuk, taruh kadek di sini lagi ya. Ayo, teh. Gas. Ini tinggal di deui. Nah, iya teh. Haji Rontog. Kompacit. Pacet di deh. Ada orang talenta meureun. 20 juta. Nah, Nah, ini dia kayak persyaratannya langsung dikirimkeun dina WA di telepon. Itu lamun pencairan kudu survei deui. pencairan ira teh. Ya, ini paling 2 minggu deh ya teh. Kumaha? Seminggu atau seminggu? Sambil Nama kan kamu kesana. kayak orang yang ya. Teh kan tadi telepon jeung WA doang. Dipicek ka jentong. Ih, jangan tahu tadi PC mah. Udah di-input tadinya. Sang foto kena kamu kesana. Yang tadi mana? Betulnya. Minggu, wah bisa mah. Nyaho. Aku ngarontong doang bisa ke situ. Kain can beli mesin rontong, mesin komben. Togel. Togel lah gitu nya. Nah. Penting ini emang sang yuk. Tangka aja orang-orang ngerok di tangkal Si itu. menang. Orang pirit Si amadek masang baraha. Oceng we, loba duit di. Ini 100.000 ini semenang nih. Bisa mah masyarakat beak 10 juta. Menang sih. Saya kasih tanya ke jaminan emo. Emang kumameranya. Togel. Togel. Kajain orang ngerok tangkal jengjing. Sangat jauh ewe bisa tuh. Si jorang wae dah ih. Iya, Pak. Yang di-input tinggal keputusannya ge 2 minggu. Cairna insyaallah cair. Nah, ayeuna tiluan pamit. Oh, Pagi dah teh nu ngalarang. Jauh ya tuh.
pakai beca. Pakai Ya iya. buruk. Buruk. Kampung. Paling abi pamit heula. Lamun misalkan cairan ke di telepon deui ku abinya. Nyahnya. Kalau itu teh cair. Nya ke di hubungi deui Seminggu nya, seminggu. Ya. Hai Pak. Ayo mangga. Dadah teh. Hati-hati di jalannya. Awas kalau ada motor di tengah. Awas. Tabrakin aja.